Ibu Haji sadayana. Uy. Kaula nun hiji tembang aya wangsit Siliwangi nyangakeun ka karuhun aya di lembur baheula kiwari geus putra pajajaran ayang wawangina subeban Haji Yus sajaga raya kawantan ampuh timpuh resaban kasatiaan wiwitan hatur paji yuk jeruk galur jajanan Pak Haji jadi tosi sawer Pak Haji tosi sawer Pak Haji juru bakti perjuangan lambang kacayaan Buah sadayana jaipong perjuangan alhamdulillah iya Neng baheula kacapangan Abah Anom mana Abah Anom iya nyangut duka masyhur pajajaran tempat payung katilan atur nuhun Ibu Haji ayeuna di kondangan mupusti asma warisan Siliwangi Ginanjar Pak Haji tegut nyampung kemasun wasit pitutur nepungkeun asma dulur wawanena kaukur tumpes ke jalan takabur ripuh sarak tadi bere perak mah Gusti daripada dibere perak mending dibere beunghar weh nyangakeun Bu Haji atur nuhun Bu Haji atur nuhun pisan Ibu Kabid Neng Ibu Kabid demi Ibu Ibu Haji Kabid. Nuhun. atur nuhun Ibu Haji Ibu Haji atur nuhun Ibu pasangakeun Kabid laguna Wangsit Siliwangi spesial kangge Ibu Haji Ibu pada ngiringan deui Ibu Haji ka Paripayun Neng Pak Haji Ano pada ngiring deui ngibingi Wangsit turun Bu Haji kiwari nah Pak Haji Ano kasepuhan putra pajajaran anyar wawangina Neng iya Neng kakak kamar nih kamar itu mah iya beli pekar rasa wangana kesatiaan wiwit yuk jeruk galur jajaran Siliwangi penanggahan kepahlawanan juru bakti perjuangan nyangakeun Ibu Kabid ya kacayaan teguhkan perjuangan pahala kecapangan zaman ngada kaluh pakuan luka masyhur pajajaran tempat payung katilan ayeuna mancing mania ada rieu mupusti asma warisan hari kitu Siliwangi Ginanjar sengit nyambung
Itu Hatur acan nuhun, nih. Pak Haji. Wangsit Neng, acan nih. tutur. Ayo neng, kadieu neng ah. Nepung Rakana ya, Raina, Pak Haji. asmur. Wawanena kaukur. Maha cenah. Tumpus ke jauh ke kabur. Ah. Pak Haji dia tuh Pak Haji, atur atur si sawen. nuhun. Nuhun Ibu Kabir.